Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala naf'an bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Wa id akhadna jeung tatkala nanyekel kaula anu agung mitsaqo Bani Israila kana perjanjian Bani Israil la ta'buduna henteu ibadah aranjeun kabeh illallaha kajaba ka Allah wabil walidaini jeung kadua indung bapa ihsanan eta nu gawe kaalusan wadil kurba jeung ka pirang-pirang baraya naon maneh aing eta ulah sok loba deposit gitu. Sieun ku gaang cak Allah aing loba pisan kasieun hirup wal yatama jeung ka pirang-pirang yatim wal masakin jeung ka pirang-pirang miskin wakulu jeung kudu ngucap anjeun linnasi ka pirang-pirang manusia hasanan kalawan bahasa anu alus minal amri tegasna tina parentah bil ma'rufi kana kalusan wan nahi jeung ayeuna nyegah anil munkari tina pamunkaran wasidqi jeung bener pisan ni Muhammadin dina tingkahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aqimu jeung kudu ngadegkeun anjeun as-sholata kana salat wa atu jeung ngaluarkeun anjeun az-zakata kana zakat summa tawallaitum tuluy malengos aranjeun kabeh ai a'radtum tegasna ngabalieur aranjeun kabeh anil wafai tina ngalaksanakeun bihi kana ieu janji illa qalilan angin saeutik minkum ti aranjeun kabeh wa antum bari ari aranjeun kabeh mu'riduna eta anu malengos kabeh anhu tina ieu janji ka abaikum sapertikeun bapa-bapa aranjeun kabeh. Jalma-jalma kafir atawa orang-orang Yahudi dulu memiliki perjanjian jeung Allah. Anu mana orang-orang Yahudi geus dicatat ayeuna tina kitab Toretna. Mun urang ayeuna dina kitab suci Al-Qur'an. Sarua umat nu baheula oge udel ikrar. Urang Bani Israil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Mun urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar dua kalimat syahadat ieu adalah ikrar perjanjian urang jeung saha jeung Allah. Anu mana urang sebagai Islam naon bahasana Islam keturunan geus teu butuh deui ngaran ayeuna naon ngaran ayeuna bea atawa ayeuna ngucapkeun deui naon syahadat. Matak ade ayeuna loba kelompok-kelompok ayeuna naon kelompok-kelompok Islam anu mana teu mengakui kana kaislaman urang lamun encan naon
candi sahadatan deui loba sia. Tuh di Garut mah pusatna nu disebut Islam Beat teh. Daerah Bayongbong teh Lemur Si Hasan, daerah Gunung naon, Gunung Darajat, daerah Gunung ayeuna naon Papandayan, dan Papandayan eta teh daerah anu dikuasai ku Islam Beat. Di ditu nama ngaatasnamakeun ajaran Kartosuwiryo atawa baheula mah ajaran naon DI Darul Islam. Waduh bohong eta. Sabab di akhir-akhir masa kehidupanana Kartosuwiryo teu pernah nepikeun kana ajaranana boro-boro kabatur ka keluargana teh henteu. Mata Kang Haji Tatang Muskam anu basa ti heula ngaji di dieu. Ngajina mah caliweura eta teh. Tapi bebal galakna mah moal aya. Lamun Kang Haji Tatang eta ajengan anu naon cek urang mah ancad lair tiba heula geus di penjara. Untung we gede ka naon? Gede ka wani. Maka baladna Kang Haji Tatang mah ulina teh jeung barudak preman. Naon lumayan. Piking Garut teh pan anu nyekelna teh ketuana teh Kang Haji Tatang. Kunon merapat jeung nu kitu. Itung-itung mahapekeun diri ka jelema-jelema teu waras. Naon sabab butuh ku jelema-jelema kitu. Napangna gitu? Sebab Kang Tatang masih keneh rerehan keluarga Kartosuwiryo anu dianggap ku pamarentahan ayeuna terlebih ngajarkeun ajaran-ajaran Kartosuwiryo anu ceuk pamarentah ayeuna jeung ceuk kelompokna ge disebut ayeuna Islam Beat. Kata ka hade euy. Lamun aya aliran naon wae ngaranna, naon wae kelompokna, lamun ani Islam maneh teh can sah, sia maneh teh kudu disahadatan deui. Can disahadatan mah can sah sia Islamna teh. Wadul tong dipercaya. Nya di antarana Islam Beat panyebutna teh atawa Sarekat Islam. Ta ieu mah leuwih malaweung. Sarekat Islam. Jadi urang teh teu kudu salat. Engke we salat di ditu. Mun urang ulinit ka Arab. Sebab berlakuna jang jalma mualaf ngajalankeun kana parentah teh lamun cicing di negeri Islam. Maksud negeri Islam teh negeri anu mana di eta negeri teh nu diberjalankeun teh hukum naon? Hukum Islam. Di Indonesia mah pan hukumna hukum Pancasila. Jadi cenah teu kudu urang. Teu boga kawajiban. Da urang lahir di Indonesia teh lain kahayang lain pilihan urang. Eta mah langsung dipamilihkeun ku saha? Ku Allah. Eta tara salat. Tara puasa. Kewe puasa teh lamun umroh ka ditu pas bulan puasa. Mata kelolobana nu kitu mah umrohna baru bulan puasa. Carolat. Carolatan teh mun di ditu we. Kumaha? Tah ka Brunei anu ngajalankeun syariat Islam. Mata ka hade. Ayeuna sok aya jalma-jalma nu teu nganggap sah kana keimanan keislaman seseorang lamun tanpa aya naon? Aya beat. Urang teh maksudna kudu disahadatan deui. Kudu disaksikeun deui. Berarti secara tidak langsung eta kelompok teh geus nganggap kafir ka urang. Nganggap kafir.
Entar nagade tong kabobodo. Eta oknum-oknum anu mengatasnamakan ayeuna naon? Islam bari ajaranana jauh tina kaislaman. Nah urang geus ikrar jeung Allah. Geus nyieun perjanjian ayeuna jeung Allah. Asadu nekadkeun abdi kalawan marifat sareng tasdek an kana sanyanyana kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud anu hak ditaati parentah sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah. Urang geus ikrar bahwa orang terek jadi jalma anu percaya meyakini bahwa teu aya deui pangeran kajaba Allah. Bang Yahudi percis wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu illallah. Moal erek ibadah kecuali ka saha? Ka Allah. Bentuk ayeuna ibadah aya nu wajib aya nu sunat. Meyakini hate bahwa teu aya deui anu wajib digugu, teu aya deui nu wajib ditekadkeun kajaba Allah. Urang kadang-kadang kan boga rasa pede, boga rasa optimis ka diri kan. Tenang teh lain boga Allah. Tenang teh pedah boga duit. Tenang teh pedah boga dunia. Tenang teh pedah boga kabisa. Geus jongjon aing geus regreg hirup teh geus boga imah geus boga pagawean. Pangna kunaon? Loba lalaki raheut hatena. Teu ditarima ka ditu ka dieu da pagaweanana butut. Nah, tidak menjanjikan. Disebutna ge pamuda madesu. Madesu ani situ. Eta kan jalma teh geus rungkat da tekad nu kitu teh. Ka ceuri gagauran. Nya. Yang motor budak Mang AF eta teh. Nya. Euy jalma. Sieun hirup teh ayeuna teh naon? Teu dahar. Dadina hatena Allah-Allahan. Tenang hirupna teh lamun masih bisa dahar. Mun kaboga nangtukeun umur jelema berarti nu beunghar moal parae lalila euy umurna teh. Nu sangsara barea. Beuh urang ge baheula. Teu saeutik mun ulin ka awewe teh maus teu dinaon teu pati di aku da santri mah dianggapna ge teu boga masa naon masa depan suram masa depanna nya lamun nasib jelema ditangtukeun ku kaboga jeung kunaonana ku kabisana berarti jelema nu eueuh kaboga, jelema nu eueuh kabisa moal paranyang umurna euy. Urang teh sok terkadang kalepasan tekad teh. Urang teh sok terkadang ayeuna kabablasan. Duh aing can tenang euy. Rek kawin ge. Urang masih kena kontrak gawena tuh. Nganggap bagari nu ngarizikian teh adalah pagaweanana. Ya urang mah kawin teh lamun geus boga naon? Boga pagawean tetap. Nya kan? Kah urang mah boga budak teh lamun urang geus boga penghasilan anu dianggap cukup. Loh bajelema nu nunda-nunda boga anak lantaran sieun teu bisa marabanana. Lo bajalma menunda-nunda naon kawin lantaran teu yakin kana naon anu bakal dihadapi.
pan ceuk peuting oge jelas atuh ceuk peuting oge kewajiban urang mah tinggal usaha nu halal tinggal ibadah nu bener sesana tinggal naon tawakal geus serenkeun ka pangeran tugas urang mah sakitu-kituna sabab jalma koropok hatena goreng pate kadanana mata hirupna teh loba kasieun sieun teu dahar pang-pangna hirup bodoh mah pan teu dipake sieun hirup bodoh mah pan dina agama teu dipake pikir patakna tah kahade sia alla ta'budu illallah tekadna heula ieu dak jelema nu boga tekadna hebat nu boga tekadna kuat moal erek aprak-aprakan moal erek apruk-aprukan kayakinanana dengan istilah samara usaha dengan istilah samara dagang kalakbok Cirebon dengan jampe melekun we sapeuting lain butut euy lain butut ngan lain kitu carana lain kitu carana Seholil Bangkalan baheula didatangan ku tilu jelema anu keur papanggih jeung kasusah biasa jelema nu sok daratang ka ajengan mah jelema nu keur loba kasusah siga nu kararieu we ini ya geus balangsa ka karak datang itu duka ieu mah ngobrol we Pak Kiai cenah abdi teh tukang tani tapi tani abdi teh teu hasil bae sugan aya doa anu mujarab sugan aya jampe anu alus cek Seholil baca istighfar sing loba maca istighfar soalnya balik urunyung deui naon ieu besok di pasar icalat tapi abdi teh asa kieu dagang teh asa eueuh kamajuan langanan parina biasa sok meuli bonteng teh ka abdi aya mah jempling wah nu balanya teh manawi aya jampe baca istighfar kurunyung tukang kuli serabutan mun cek urang mana tuh abdi teh kudu kumana kudu kana naon ieu usaha teh supaya gampang kapanggihna sugan aya jampe anu naon anu mujarab baca naon istighfar aya santri nu ngadengikeun nah wacana guru urang teh ka tukang dagang titah istighfar ka tukang tani titah istighfar ka tukang kuli ge titah istighfar ai Seholil teh jalmi anu waspada jalma soleh naon sia ngadengikeun aing mohon cenah mama kunaon cenah jampenan sarua bet jang tukang dagang istighfar jang tukang tani istighfar jang tukang kuli istighfar pikiran we ku sia tukang dagang kunaon teu maju dagangna tukang tani kunaon teu hasil tanina tukang kuli kunaon teu cukup ladang kulina kabeh oge kahalanganana ku dosa ari dosa teh eueuh deui panebusna iwal teh istighfar itu kunci urang teh eta ngan istighfar sia sangabudahna tekan salam anger sia teh jelema ieu mah beda mesti istighfar ribuan kali tekadna meyakini bahwa kasabna adalah perkara nu matak ngabeungharkeun mah teu cukup da tekadna ge geus naon geus salah berangkat segala rupa teh tina keyakinan tina tekad entah perkara nu pangheulana kudu diomean teh adalah hate urangna keyakinan urangna
ngaku jeung teu ngakuna ka pangeran sejauh mana? Percaya jeung teu percayana ka Allah sejauh mana? Urang mah anger loba keneh regreg kana diri, regreg keneh kana kemampuan diri, regreg keneh kana kabisa diri daripada regreg boga saha? Boga Allah. Tah ieu nu panghese-hesena teh. Mata ibadah ge cuma tekadna goreng matak syahadat nomor 1 salat nomor 2 oge pan kitu. Intina urang kudu bebenah heula naonana kayakinanana. Matak kabeh dina syarat sahna naon ibadah kudu Islam. Gagal kabeh ibadahna lamun jalma nyorang pamurtadan tuh. Kan gitu. Makana ieu oni nu hesena Allah ta'budu illallah. Ibadah ngan ukur ka Allah nurut patuh. Cek tadi ge asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nekadkeun abdi kalawan marifat sareng tasdik. Daya deui pangeran anu wajib diibadahan, anu hak ditaati, parentah jeung laranganana. Urang mah nurut keneh ka jelema, sieun keneh kudu nungan daripada ku pangeran. Ku jelema mah urang aya sieunna. Sok sia teu daek moal dibere, langsung sieun. Padahal kumaha urang kumaha Allah ngancamna. Syukur sia. Hayang tambah nikmat mah. Mun hayang dibere adab sok hirup tuturkeun ka hayang nafsu. Jelema mah mere ge aya bosenna, Allah mah moal ngarasa bosen. Jelema mah dipentaan aya beakna, Allah mah moal beak sia. Tapi rapun titah ibadah ku Allah. Ibadah teh teu saban waktu. Kursa waktu-waktu. Sok salat loba keneh nu peuting sia daripada nu beurang. Coba lamun Allah nitah baheula teu ditawis ku Rasul dina waktu Isra Mi'raj. Kumaha urang salat 50 waktu sia. Sapoe ting kiraha digawena. Kiraha sarena sia. Kiraha nangkringna. Cacak 5 waktu loba jalma nu teu kaduga. Nya kan? Urang teh teu pira kita ibadah ku pangeran. Kali-kali pun jelema mah mending keneh buburuh macul 50.000 sapoe ti isuk nepikeun ka lohor. Mending buburuh ngaduk 75.000 pun ti isuk nepikeun ka naon? Ka burit daripada buburuh ka Allah. Ku Allah titah salat, titah ngaji, dah hese. Teu meyakeun waktu sia. Buruh ti Allah rarasakeun ku urang. Panon jeung paningalina, ceuli jeung pangdengena, suku jeung lengkahna, leungeun jeung usikna, nya mahal mana sia. Jeung buruh ti dunungan sia teh. Bener teu? Mau bisa dagang sia teh oni. Mata teu ningali ceuli teu ngadenge. Di mana jelema satruk bisa usaha? Jelema di penjara, we onaman bisa keneh. Dicabut we kacageuranana, diganti ku kanaon? Ku kagering. Dicabut sehatna diganti ku naon? Ku gering. Geus sia rungkat sagalana ge. Tok di dieu moal aya numpoga penghasilan 10 juta sapoe. Tapi awak urang mun diitung paje leuwih ti 10 jutaeun sia. Suku teu bisa ngalengkah, panon teu bisa ningali. Tuh tapakuran mah jelema anu cuci darah. Cuci darah teh nu ringan keneh mah saminggu sakali, nu geus parah mah saminggu 2 kali. Oni mun urang kudu cuci getih
Saminggu 2 kali. Beak sia kaboga. Saha nu nguirkeun getih dina awak urang lamun lain Allah. Mas, bobo. Bener enggak? Bager teh Mas Allah. Nah, saksian kene ku dunungan betul. Dasana dunungan mah pausar ngagaji. Allah leuwih ti gaji sia nu dibikeun ku Allah kaul. Sok, Paus. Moal kabeuli sia Paus. Ku jelema pangkat kumaha oge lamun urang ngahirup oksigen saban poe kudu ladang meuli. Tuh Mang Tata teh kop katiisan. Sok eungak. Hah? Satabung teh sabaraha? 13.5. Bahasa si Abah teh sabaraha nyir? Berapa? 250. Satabung. Lamun eta sapopoe dipapake 2 poeeun paling oge. Sapoe 125.000 jangan ngareng hapungkul. Sabulan sabaraha Mas? 3 juta sekian. Hitung sekiannya teh sabaraha. Semua kabeuli sia. Semua kabeuli. Belum obat. Cak urang dibere barusuh teu bisa ngomong. Udah pulang anting sia ka dokter bebel sabaraha. Bener. Tuh panon aing dibere rabun, da make duit sia. Panonna mah gratis ti Allah, da kacamata mah meuli. Bari rudetnya pausnya. Iraha sia ngelap panon, ngelap kacamata mah remen. Ih, da jelema di kitu-kitu ge lolobana mah anggar euy teu eling araredan we. Nya. Allah teu nuntut anu berlebihan. Balik deui kana sakamampuhan urang. Urang ngaji sapoe 2 kali ge teu cukup euy dibandingkeun jeung naon mah. Jeung waktu 24 jam teh anger teu cukup. Kali-kali di urang mah syukuran yang kewe ngadaguan boga milik. Encan boga milik mah encan syukuran teh kurang aja. Nah duit jeung panon bisa nempuh mahal mana sih? Dak lah ngaji mah cukup we saminggu sakali malam Jumaah. Eta ge mun teu balanya ka Bandung. Eta ge lamun teu gering. Bener teu? Kapan gitu? Mata urang mah dibere ku Allah hayang nurut nahan hanteu. Sok pamikirankeun tuntutan Allah nu mana nu nyulitkeun nu nyusahkeun ka urang eueuh sia kabeh ge. Belah mana? La ta'buduna illallah. Nurut teh sia ka pangeran. Nurut teh ka Allah rek ngasaha deui. Da dibere sagala rupana ge kusaha? Ku Allah. Mana di antarana panitah Allah teh? Wasinu bil walidaini. Gawe ade ka indung ka bapa. Tong milaraan. Dina ayat Allah nu sejen wala takul lahuma uf. Temenang orang milaraan kanu ngajadikeun indung jeung kanu ngajadikeun bapa doraka kecuali dina perkara anu maksiat. Ka mana oni ngaji tong ngaji oni aya nama dagang we tong digugun gitu. Ada kalau teh kabeh hidang. Bener enggak? Nah, ya kolot ge nu marentahkeun kana naon? Kana salah, nyare kana naon? Kana bener, da kolotna ge teu bener. Loba nu kitu.
mobil walidaini sana kumaha urang geus teu boga kolot kumaha urang teu boga indung kumaha urang teu boga bapak teh kumaha gawe hade urang doraka sia teu ngaji sapeting teu ngadoakeun eureun ngadoakeun entak cek nabi eureun sia ngadoakeun minimal sapoe 5 kali maca robbana Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira berarti urang teh bakal dijauhkeun tina rizki. Dia teh keharusan. Allahumma gfir lana wali walidayna. Allahumma gfirli wali walidayya eta teh keharusan minimal sapoe 5 kali. 4 kali we Pa Uus. Maca doa dina sapoe sapeuting rungkad sia Pa Uus. Cek Nabi eta teh. Jalma nu eureun ngadoakeun. Nya pan pangmurah-murahna urang kakolot ngadoakeun. Eureun ngadoakeun pilara berarti sia. Boga duit urang, ulah milaraan kan ngajadikeun kolot. Urang mah moal milaraan ka kolot. Boga dunya oge da kolot ge geus areueuh. Heueuh sia inung teh teu butuh bolu ayeuna mah. Teu butuh cau. Teu butuh goreng sampeu. Butuh teh naon? Kiriman sedekah ti anak. Sambil sakali mah urang. Ek sedekah atas nama saha? Kolot eueuh nu kitu langka sia. Nya keur hirup mah kolot teh anak teh naon getem ka saha? Ka kolot. Sok aya nya nu kieu. Aing euy, hanyakal urang beunghar kolot geus eueuh teu bisa barang bere. Jelema pelit sia teh nu kitu teh. Lain da teu kudu kitu, da teu kudu hirup ek nyieun kahadean. Justru kolot keur hirup onaman. Paus setiap naon nu dibikeun ku urang belum tentu katarima sih. Sok Paus, anak ngirim naon? Ngirim ulen da moal patir atoh atuh. Kok mau ngirim kacang polong mah? Ngahina. Benar enggak? Sia mah teu gablek kira-kira sia. Kaki-aki kajen ngirim sakardus kacang polong. Benar enggak? Hah? Dang nahaon? Jen merek jagong. Sing jagong manis gitu kabita kaya bosnya. Nya kalah beak huntu. Pamere urang boga kainget ka kolot naon nu dibikeun ku urang belum tentu katarima lamun kolot hirup keneh tapi lamun kolot geus moal pasti katarima naon eta nu di dadaguanana ge. Eta nu ditungguanana oge. Matak panghianat hianatna saha? Anak kanu ngajadikeun ayeuna kolot tatkala seorang orang tua ninggalkeun tirkah, ninggalkeun hawarisan, kanu ngajadikeun anak. Harta maksudna dimaksud ieu teh bari teu pernah hayang gawe hade ku naonana, ku hartana ka sahana? Ka kolotna. Urang teu dibere, teu diwaris harta, misalna teh ku saha? Ku kolot, tuluy urang boga. Dolim urang khianat ka kolot lamun urang teu pernah gawe hade kanu ngajadikeun kolot ku cara sedekah atas nama saha? Kolot. Komo lamun urang diwaris ku kolot naon? Harta. Sareta teu kurang 1000 kali indung bapa urang gogorowokan ka urang. Dina setiap poe teu kurang teh 1000 kali. Gogorowokan saban poe oge. Lamun urang teu boga kainget kanu ngajadikeun kolot, awas. Sakurang-kurangna urang ngadoa teh Allahumma gfirli wali walidayya. Sakurang-kurangna. Jelema teh kamampuhanana rupa-rupa. Aya nu boga, aya nu eueuh. Nu eueuh mah pan cukup ku Rabbana at-Taharona. Allahumma gfirli wali walidayya. Dan nu boga mah teh cukup. Siga kieu lah. Lamun kolot urang hirup keneh. Rendi maneh cicing di gedong imah alus atau gedong geus mah budak ayeuna pan ieu mah nya moal nyahoeun gedong
Urang cicing di imah naon, di imah alus, di imah mewah, cek bahasa ayeuna mah inung urang bapak urang cicing di gubuk greyon. Ci kira-kira cek panyebut batur we ieu mah pantes teu? Urang di dunia ngeunah-ngeunah kaditu ka dieu na intan sayur, imah gedong, kurung herang, ai ka kolot eueuh kainget. Bari urang teu dibere nyaho ku Allah kolot urang kumaha nasibna di ditu. Padahal kolot teh kop sawahna, kop balongna, kop naonana, imahna, muningna. Bener? Hah? Es tinggal dulu ikan. Siapa pan kolot hirup kena seledis pak? Pakai deposit. Iya kan gitu. Secara hukum dunia ge kapantesan. Teu cenah gitu. Urang di dunia senang-senang ari kolot urang di ditu balangsak euy. Nu diharapkeun teh adalah dua perkara. Hiji doa urang. Nomor kedua sedekah urang nu diperuntukkeun jang saha? Jang kolot. Kolot urang teh adalah jelema nu paling berjasa ka urang paus. Ngawaris kahirupan nu pang intina mah. Nu pang mahalna mah ngawaris keimanan sia. Nya kan? Da urang teh mau jadi jalma iman, mau jadi jalma Islam lamun inung bapa urang na teh iman teh Islam. Secara syariat kan gitu. Nya kan? Hakikatna mah ti Allah. Pada memang hakikat aya heula naon? Syariat. Tak pangkhianat na anak kanu ngajadikeun kolot. Tatkala anak aya ngeunah-ngeunah di dunia. Inung bapa gogorowokan teu kurang sapoe-sapeting, teu kurang ti 1000 kali uus anak teh. Nya. Gogorowokan. Digorowok-gorowok teh kalah ngajadog we dina galengan balong si babau. Tu anak aing batur mah adat. Ieu mah kalah mecatkeun. Loh, biarkan. Ya pangedulan. Pusing tarik atuh teh ngomong naon ni. Ceurik euy kolot urang teh unggal poe. Ceurik. Pilara eta teh. Henteu ihsana nu kitu teh. Panita ti Allah ieu teh. Wa bil walidaini ihsana. Jangan teu boga cukup. Allahumma gfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Pantes teu urang cacaleuhakan dahar inung urang kur nempokeun. Bari kaayaanana keur naon? Keur lapar, coba bayangkan. Anak siga naon disebutna? Ulah-ulah cek pangeran, ulah-ulah cek Allah, cek jelema we. Di mana sia kapantesanana? Bener teu? Nah, urang cacaleuhakan dahar paus. Bari dahar nu ngeunah. Inung bapa gigireun urang ngan ukur bisa melongkeun bari kaayaan keur ngadegdeg kalaparan. Encep paus mah salatri. Dia tuh nya cek aing. Itu telat susu teh kieu. Mana eueuh susuna cenah. Cai telat nyusu teh kieu sia mah. Nya. Pan isana teh beladinya nih. Nah, inung bapa urang mah dayakeun teu kudu sedekah atas nama kolot. Ai kitu inung bapa urang teu boga kolot. Bogaan pan inung bapa urang ge. Inung mah hiji, bapa hiji. Akin ini mah pan sabari hiji? 2. Bener teu? Nah, ada moal aya inung bapa urang eueuh akin ini urang. Moal aya akin ini eueuh buyut bau mah. Teu apal urang mah ka inung bapa. Nah bapa urang teh teu apal ka aki urang teh ngaranna. Cukup we bahasana karuhun.
urang cacaluhakan barang dahar aki urang kur nempokeun ulah cek Allah cek jelema ge eueuh kanaonanana kapan pesanana cana tuh urang nurut ka saha teh ieu ka Allah teh Allah ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana mun urang can gawe hade kanu ngajadikeun indung bapa milaraan kanu ngajadikeun indung bapa tak cek Rasul nu ngocor teh sabariji tilu sedekah jariah doa anak anu soleh jeung ilmu nu manfaat urang hese hayang ngamanfaatkeun ilmu da boro-boro ka batur ka pamajikan ge kadang teu wani boro-boro ka pamajikan ka anak ge kadang-kadang teu kawasa teu wani sakurang-kurangna urang boga harta sautak saeutik sok teuneun dina jalan pangeran tolak ngadoakeun kanu ngajadikeun kolot tak sok urang diwaris adat ku guru-guru urang baheula ek naon bae sia naonana judulna Pak Haji pasti jerona mah tahlil tawasul laras teh eta teh pan warisan anu pangbadag-badagna ek kawinan ek sunatan erek lahiran jerona mah naon tahlil nya kan naon eta teh mere kasadaran ami urang sadar urang aya teh lain aya ku sorangan hakikat mah nu ngayakeun Allah syariatna kolot bener teh tak mesin kolot urang indung bapa aya keneh ge ulah tenang we urang mah da harirup keneh kewek sedekah atas nama kolot mamun kolot geus parae sia kan boga karuhun sia eueuh jelema lahir tina beulah batu bener deh matak cek kamari ge indung bapa urang bakal hina di barjahna bakal pupulung doa ti dulur urang ti tatangga urang sabab urang anakna karanyieun kahadean kanu ngajadikeun kolot entak cek Rasul saya cek katerangan dina i'anatul talibin 1000 balik teu kurang ti 1000 balik bondil-bondilanana teh teh tara kurang hah ringes kumaha anak maafun eta teh cek ulah mah tara kurang teh 1000 balik Sudin nagalengan we teh kieu teh kumaha oh rupiah karim mahpudan saya teh unggal poe teh tara kurang 1000 kali Agus cek wajuar teh babak di dulu teh incuna keur huha nyeri hate kolot matak cek saha cek kolot ngajukeun proposal ka Allah ya Allah bere abdi kesempatan jang balik ke alam dunia rek nyokot harta nu baheula ku abdi ditinggalkeun rek dicokot rek dibeuleum teu ridho harta abdi dipake dina jalan teu bener teu ridho harta abdi dimanfaatkeun ku anak abdi tapi anak abdi boro-boro sedekah atas nama abdi ngadoakeun ge naon tara khianat sia urang kumaha sawah balong kanang muning jeung muning-muningna buras istighfar sia teh gitu tah kontrakan teh sia tah jongkok teh sia maneh
mata mun urang ditinggalan beda, nu ditinggalan jeung nu teu ditinggalan beda. Loba jeung saeutikna oge naon? Beda. Jadi teh jadi pilara kumaha di ditu teh nyeri meunang panyiksa timun karnakir, nyeri meunang panyiksa tina anu disebut adab naon? Adab kubur, nyeri nempo perilaku anak nu teu pernah ngirim doa jeung teu pernah sodako. Nyeri urang onaman mun indung bapak hirup keneh bisa dibobodo nya kan, bisa ngabobodo ka kolot teh nya kamana oni digawe pak teu nyaho nyelap di mana di warnet teh geuning sia kasaha ka kolot ka bapak anu masih keneh aya ayeuna mah bapak maneh moal bisa dibobodo oni da geus dibarja. Bener ada tah tarang tah entak ai pilara teh gede encan urang encan taat encan turut mata dicontohanana di dia orang-orang Bani Israil anu kumaha tu nasibna Bani Israil anu hirup dalam keadaan salam nah da teu pernah gawe hade ka kolotna. Ieu teh lain dongeng-dongenge, lain dongeng wakepo. Ketak dina tungtung ayat lolobana jalma teh anu mu'ridun malengos. Malengos. Ditah ngalalampeng teh kadahan teu. Ditah gawe hade ka kolot. Jadi naon atuh? Ketak tong nyalahkeun ke anak urang. Mun anak urang teu pernah peduli ka urang jaga. Da urang lagi ayeuna ka kolot urang teu pernah peduli. Mun urang hayang dia pedulikeun jaga ku anak urang oge kudu peduli ka kolot urang. Mun urang jaga hayang didoakeun ku turunan urang ge kudu ngadoakeun sing daek ngadoakeun ka karuhun urang kan itu. Jadi mas tenang we, orang tua saya mah aya keneh. Ulah boga rasa gitu, boga karuhun angker. Kecuali lamun karuhunna jalma kafir onaman. Da moal nepi mesing totongengan ngadoa, mesing sakumaha ge nu disebut sodako. Tak cek tadi dalil jalma pelit. Duh, hanya akal urang beunghar kolot kaburu eueuh. Teu bisa ngabungahkeun bohong sih. Bapan anak nu panggieunkeun masjid jang saha jang kolot panggieunkeun madrasah jang kolot ngaranna ge ngaran kolot ini gampang dikenal naon da peruntukan ge memang jang kolot leuwih ti mobil sia leuwih ti mere gedong sia ka kolot eta teh urang nafakuran Haji Didin balad si Sandi urang Haji Didin di naon lemurna teh lain daerah naon eta teh Singaparna teh kapan jauhnya ka Cintaraja mah masjid depan loba kunaon make mere masjidna ka saha ka si Haji Amin anu jauh ti lembur teh paus kunaon ternyata Haji Didin teh jelema hidang jelema ngarti maka tinggal di kobongna atas nama indungna masjid atas nama sahana bapakna mere masjid kalemur belum tentu manfaat sia komo zaman kiwari
ayeuna teh teuing ngaran sahana nyen di madrasah kaluhur masih kena ka Haji Didin. Nu aneh mah dipenta ku tatanggana mah dilemur nyieun masjid mungeun. Di pasantren nyieun masjid ku sorangan. Teu meunang kabantuan udud-udud acan. Tempo masjidna ayeuna tohagan. Geus leuwih ti 1 miliar eta Haji Didin merena. Teu terungkad usahana justru beuki loba. Cek syariat Bapak. Kitu, urang ge panyakit jantung ngadakandak cager, usahana maju padahal duit teh kabeh oge lolobana ayeuna keur meujeunna dibikeunan. Pertama tanah pasantren 185 juta. Tuluy masjid. Geus leuwih eta 300 jutaan Mas ya. Tuluy kobong. Kobong mah panti nol eta mah tina pondasi. 2 lokal. Da mau cukup duit 200 juta. Bangunan kitu. Ku zaman ayeuna. Da cek urang 1 miliar mah teh geus naon. Geus beak nu diinvestasikeun bari hiji oge bangunan eueuh nu atas nama manehanana. Jang inung jeung jang sahana. Jang bapana. Masjid ge hayangna mah diganti ngan ku si Haji Amin teh dibikeun. Nah, eta mah geus masjid awal. Hayang diganti ku ngaran bapana. Moal bisa Pak Haji wios teh di pasihan oge. Ari kedah ngarobih nami naon mah. Masjid. Nah, masjidna geus dimimiti. Mun kobong mah pan hayang ngaran inungna sok. Ngaran inungna bisa. Ai masjid mah pan ka 2 lantaina. Nah, eta cek saha mata urang teu bisa ngabungahkeun ka saha. Kakolot pedah alasanna geus naon? Geus mau. Eta mah dalil jalma pelit nu kitu. Justru kolot nu geus maot kacida pisan nu nungguanana kana kahadean ti saha? Ti anak. Moal aya nu teu katarimakeun. Cek urang oge. Lamun kolot geus naon? Geus maot bari disodakoh. Urang sodakoh ka kolot nu hirup keneh Mas Andi. Belum tentu cek urang oge. Cok nini maneh beres seblak da mau dihakan mah. Bener teh. Ah ingat aing ka indung euy. Indung geus sarempo teh ya. Nya dikirim naon? Seblak nu super duper lada. Diseblok gara beungeut. Tah geuning. Bener teh. Tapi lamun urang sodakoh saharga naon? Saharga seblak bari kolot teh geus naon? Ge diramu di pangku mencet bahasa kolot teh apa? Masih botak atuh. Tak gitu sia dia. Tak encan urang ibadah ka Allah sungguh-sungguh lamun urang can bisa berbuat baik ka saha. Ka indung jeung ka bapa, terlebih kolot anu geus naon? Anu geus maot. Ieu anu paling deukeut ka naonanana. Kapilaraanana sabab indung urang, bapa urang, nempo urang ayeuna teh lain ibarat nempo dina TV. Itu. Artis nama di Jakarta, urangna mah pan di dieu. Itu. Matak teu bisa ngabong. Laku urang nu goreng. Laku urang nu alus. Lir ibarat nyolokeun naon? Setrum. Di dieu dicolokkeun ka ditu hurungna. Kitu. Di dieu dicetrekeunana, di dieu hurungna. Ayeuna dicetrekeun, ayeuna naonana? Hurungna. Kitu ibaratna teh paus. Antara dunya jeung barzah teh. Ayeuna urang gawe hade, ayeuna karasaeun ngeunahna. Ayeuna urang gawe goreng karasaeun jejeritanana. Entar urang rek ngiriman seuneu, rek ngiriman ganjaran, balik deui we. Rek urang gawe ihsan kanu ngajadikeun kolot, rek urang gawe hade kanu ngajadikeun kolot, terserah balik deui. Ngan catatanana sakurang-kurangna urang teu meunang mopohokeun kana jampe atawa kana doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sakurang-kurangna 3 5 balik sapoe sapeuting. Urang boga milik leuwih peupeujeuh. Tong beakeun ku sorangan. Sing inget ka indung, sing inget ka bapa, sodakohan atas nama indung, sodakohan atas nama bapa. Can tamat euy kakarak ihsana wadil qurba. Kadulur wal yatama, kayatim wah loba keneh wallahu alam bisawab.